Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jamparing nu ngajak eling bagian katilu. Ye yasana Bapak Entang Sumarna. Setelah can dipedar ya dongengna sakumaha biasa ka pamirsa nu namanya sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina setiap kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nurutkeun sawangan ama kungsi diberantas ku hiji pamuda nu datang ti kota tapi gagal manehna kaburu kasambut dina pertempuran kabongohan ti tukangeun kitu ari mungguhing sawangan ama nu aku rejeng keterangan-keterangan sajarah nu aya di ama Mama Kiai nerangkeun ka putrana. Anak serupi kitu iwal teh kedah ku abdi diteraskeunana eta cita-cita budak ngora teh ama kad bina ngarasahan jakaleun ku beja ti ramana kitu. Ramana langahulang sarta bangun nu keur nyawang hiji hal nu ruwet atawa nyawang hiji hal-hal nu bakal kalakonan. Geus kitu bray anjeunna beunta deui rehet ka kadmina sarta pokna. Kasep anak ama kadmina perkara eta memang taya lian iwal ti kudu wani ngaganti lalakon si pamuda nu korban teh tapi ama lain sing teu percaya ka hideep lantaran si budak ngora nu korban teh pangartina leuwih unggul batan hideep boh dina soal tanaga luarna boh tanaga jerona. Nurutkeun sawangan ama si pamuda teh turunan kandang wesi nu matak rada oge unggul dina bitota mana tapi kulantaran ngalawanan jelema loba nya manehna ge teu burung kateter ngan papada kitu tetep manehna teh hiji pahlawan nu seungit lir saupama nyambuangna kembang malati sabab cita-citana nu suci kitu. Nurutkeun katerangan ti ama Mama Kiai Mursid memang geus uningan anjeunna mah kagungan pirasat sarang sangkala bolong sanajan kitu terjadi matak pikaaneheun lantaran Kiai Mursid ulas-ulas tahun tatapa napakuran salira di tengah leuweung. Jadi eta pemuda teh turunan kandang wasi di mana ari kandang wasi teh ama kadmina nanyakeun lebah-lebahna. Ayeuna mah moal kasebut kandang wasi lantaran geus salin ngaran. Baheula kasebut kandang wesi sotenan ayeuna mah nya di antarana Bungbulang, Pakenjeng, Sumadra jeung wewengkon di daerah Garut. Ramana nerangkeun. Oh, sumuhun kahartos atuh ama. Salajengna naha kinten-kintena ama bade ngawidian ka abdi. Upami abdi aya maksad neraskeun cita-citana si pemuda teh sawios bade kumaha engke bae. Ajengan ngadangu kitu teh teras ngahulang deui lajang anjeunna ngagelenyu imut sarta teup neuteup ka kadbina sarta pokna. Kademina anak ama samemeh ama percaya kana kawani kana kateunengan kana kaludengan jeung cita-cita hidup. Ama boga pamenta heula. Aya pamudut naon ama sumangga tong sariganing dipundut lara sadalah pati abdi seja nyaosan kana kapalai ama. Yo kasep
lantaran numpes bangsat rampung teh tegampil. Sahantena urang kudu ngalaman toh pati jiwaraga ngalayanan seseket pedang jeung tumbak kitu nu matak ama kacida melangna. Namun teu karana awak hidap diuji heula ku ama. Cing kumaha sanggup lamun ku ama diuji sumangga teh teuing ama. Naon nu bade diujikeun ka abdi ku ama? Abdi sejang ngiringan. Kieu lamun nyata-nyata hidap wani ayeuna kudu lempang ka belah wetan sarta papakean hidap salin ku papakean nu sing sarua harideung. Make kumis palsu supaya jiga baplang ikatuh nu ama pake supaya naon pangna kitu supaya katempona jiga rampog. Kira-kira 4 kilometer deui ti dieu hidap bakal patepung jeung hiji awewe geulis diiring ku pangiringna hiji lalaki geus rada kolot. Tah eta teh satanding jeung hidap lamun dina bitotama atawa satanding lamun pikeun ngalayanan kapelitan dina ulin silat pek layanan ku hidap. Lamun hidap bisa ngelehkeun si awewe eta amang idinan ka hidap pikeun buru-buru nuluykeun cita-cita si pemuda teh. Saur Mama Kiai anjeunna uningan yen di perjalanan aya atih rek nuju ka anjeunna pisan. Ke ama nah kinten-kintena moal isin abdi ngalayanan hiji istri tanya kadmina nu ngarasa era rek ngalayanan gelut ka awewe. Tong ngarasa era lantaran eta awewe teh beunang disebutkeun geus panteng dina batina geus buleud na hatena yen rek numpes ka sakur nu boga niat ngaroga hala manehna. Coba bae heula heureuyan ku hidap kumaha ketakna. Upami kitu seja permios atuh ama ayeuna bade mios tembal kadmina bari rek jung nangtung. Oh ade pisan ayeuna hidap indit ganti heula papakean sing sarua hideung pake ikat pake kumis palsu bawa bedog sapuratina. Sumangga ama nyuhunkeun pidoana ti ama supaya abdi aya dina kaunggulan dina ngalawan si istri nu bade dipapag di tengah perjalanan. Oh jika ditu tapi omat ulah rek ngajalankeun sarakah artina mah hidap ulah ngabongohan si awewe ti tukangan terus ku hidap di roga hala tanpa aya perlawanan ti eta awewe. Mangka deh ulah kitu jalankeun kasatriaan hidap pek rek kumaha lamun eta si awewe ngalawan mah ngan pasti engke ama bakal nyusul ti tukangan. Suruh Mama Kiai nganasehatan putrana supaya ulah ngajalankeun licik ngabongohan ti tukangan. Nyuhunkeun jihad pidoana ti ama kalih ti Emang Kusmin mudah-mudahan abdi sing tiasa ngabalas kana kamurkaan atanapi kaangkara murkaanan kaum dolim. Ayeuna abdi diuji ku salira ama dipiwara ngalawanan hiji istri. Mudah-mudahan abdi lulus tina ujian kadmina mani acong-acongan menta didoakeun karamana. Didoakeun ku ama hidap sing aya dina kaunggulan tapi papadaning kieu ama moal ngantep engke ama pasti bakal nyusul ka ditu ti Pandori. Sabab bisi kumaha onam walar Mama Kiai bari marah main nakeraan. Den diantos kupun mang didoakeun pisan sing kengeng dina enggoning mayunan hiji ujian ti tuang rama margi cita-cita aden nu teu kinten sucina. Pun mang oge ngiri ngadoakeun Mang Kusmin oge ngadoakeun pisan ka Ahmad Kadmina. Ahmad Kadmina saberesna silaturahmi serta manehna geus salin papakean ku papakean saperti hiji begal atawa rampog gerot nyorendangkeun sarung poleng jeung bedog ngagangsar kitu deui kumis baplang sanggadulang sakareretan saha nu teu nyangka rampog. Manehna leos indit nyusul panuduhan nu jadi Rama Kiai. Panon pohe mencorong di langit cahyana nyorot ka sajagat ayeuna keur waktu papanasna kawantu tengah poe ereng-erengan kakara tabuh 12 harita teh Atih jeung Mang Misnan lempangna geus jarawuh ngan hadena we nya Mang
urang lempang mapai-mapai pagunungan, jadi sanajan tengah poe ereng-erengan teu mata karasa panas kaiuh, teu mata karasa panas kaiuhan ku kakayon. Atih nyaritana bari ngareret ka Mang Misnan. Kantena neng, da upami sanes di leuweung mah rupina moal kiat, mung bobohan kaayaan di leuweung, kaiuhan ku kakayon, sok sanaos bari sareng turun gunung unggah gunung, mapai akar nyorang jungkrang oge, teu matak jadi repot-repot teuing, tembal Mang Misnan bari nyerenge. Atuh bisi ngarasa capek mah, urang eureun heula bae Mang di dieu nya. Sumoneng da manggelung sepisan ieu teh babakuna tuur nyorocod, mangkilang nembe pisan urang teh murak timbal, tembal Mang Misnan bari diuk dina akar kiara nu sakitu gedena. Nya sok we rek eureun mah da kuring hayang ngaso, da kakara jam 12 paling-paling ge nya. Tiasa jadi neng jam 12 tuh da panon poe nengah-nengah Mang Misnan nempok ka langit. Gek atih diuk ngarendeng jeung Mang Misnan bari ngararasakeun segerna angin leutik nu ngahiliwir, nebak nu keur sakitu hareudang bayeung-yangna atuh alah batan dibere inuman nu kacida tiisna. Nah, nikmat teuing nya neng, nuju hareudang dipaparin angin alit, lah namani seger kieu, Mang Misnan kacida ngarasa bungahna. Tah ieu mungguhing nikmat pangeran mah Mang, sakuriling bungking oge aya. Tah ieu ge ngaranna teh nikmat pangeran, nu mata kudu muji syukur, tembal atih bari ngareret ka Mang Misnan. Semuanya neng, sing horeng teh, kutan teh, Mang Misnan bari kakacrek sagala rupa. Kitu atuh ari mungguhing manusia mah Mang, sagala rupa ge kudu muji syukur, naon-naon nu diturunkeun ku Allah teh jadi kanikmatan keur urang. Subuh neng leres pisan. Keur kitu kadenge sora aya nu nya kakak seuri. Kadenge aya cacak kakakan teu nu bala bari gogorobasan, Mang Misnan jeung atih meniting rarenjag bari marelong kalebah sora nu seuri. Saha nya Mang? Sadanu cacak kakakan teh? Boa jelema-jelema jahat? Atih nanyakeun bari ngareret ka Mang Misnan. Duka tuh neng, puguh mangge kacida pisan kagetna. Boa neng. Kadenge deui nya kakak seuri bangun nu nimateun nakar. Atuh atih jeung Mang Misnan beuki tambah karageteunana jung maranehna narangtung. Hei nu geulis jeung nu jiga monyet, anjeun bakal menang ganjaran ti kami. Irikan ieu ganjaran pikeun aranjeun teh. Kurumuy teh tinu bala bari ngalagar bedog di abara ka atih jeung Mang Misnan. Atuh Mang Misnan ngadadak asa disambar gelap tuurna ngayak-yak. Ting harulang ting jarentul, nah anjeun duanana rek serah ka kami, lamun aranjeun serah ka kami serta nu geulis daek dikawin ku engkang. Bakal salamet, tapi mun bedogong rek ngalawan pasti paragat ku bedog kami, ngarti? Si begal teh nyampeurkeun ka atih bari ngagigila ngabar-ngabar bedog nu ngaborelak seseukeutna. Saha neng? Saha eta teh? Mang Masieun? Mang Misnan rada muringis. Keun antap Mang, moal salah rampog model kitarpi jeung balad-baladna. Keun hayang nyaho rek naon, tembal atih bari tenang nempokeun nu nyampeurkeun. Lah ning betna hating emut mangge ayeuna mah kapan mangge ngabantun si Kukut ye. Mang Misnan ngagilirkeun bedogna ka hareup. Wah, jelema juga monyet rek nanahaon anjeun ngagilir-gilir bedog. Wah, kami moal sieun, kalah anjeun ku kami nu bakal dicacag, diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit. Ilih, nah si laing teh tatanya teuing. Tah ieu teh kieu-kieu oge bedog si Kukut. Rek nanahaon si laing ka kuring teh.
Sok lah gara maju ke hal tuh. Damang mah neng keun urang tangtang. Kami hayang gelut jeung nu geulis itu tuh. Nah kira-kira nawani ngalawanan engkang gelis? Wah, nek nong. Wah, gelis. Yap ka dia jeung engkang. Begal teh tambah ngagigila nying sieunan mun awewe kitu-kitu wae mah matak moal bisa nyarita atawa harita keneh ge kapaehan. Kurang ajar. Nah kami direk kenaon ku anjeun teh, binatang. Hei binatang. Menipi kauruyeun kitu eta nyariosna ge. Dae kongkang ditikah gelis. Najis. Setan alas bandawasa teh nyingkah ka ditu. Montong deket-deket ka kami rujit. Atih meni nyentak bari ti bubun celik. Ae sugan ieu mah babagig sawahnya. Keun wae neng ku mang urang lawan. Sok lah. Nah teuing dikira dewek teu wani kasih laing. Keul tuh damang mah neng. Mang Misnan ngagilir-gilir bedogna tapi dicabut mah henteu. Wah, anjeun juga monyet mentong wani ka kami bisi modar begalnya kakak bari lelenggakan. Nah si laing teh kasep gitu kadewek ngarekan juga monyet. Oloh tuh gora kapan si laing segitu juga babagig sawah teh pantas mun dibawa ke kota mah si laing karena mahan jiwa kebon binatang. Da siga pisan monyet mandahna Mang Misnan teu ngeunaheun direken monyet ku begal. Tong loba carita si laing mah jempe sabab dewek mah rek nanyaan kadudungan si laing. Tuh kaditu kanu geulis begal teh ngajakeun atuh atih tambah ngewaeun tambah gemeseun. Hei binatang anjeun teh manusia atawa jurig? Mun manusia piraku boga rupa jeung kalakuan seperti kitu. Jeung mun jurig geura nyingkir, kami teu wawuh jeung jurig nyingkah ka ditu. Atih tutunjuk bari nu sabelah deui nulak cangkeng. Begal beuki deukeut nyamperkeunana ngagegag jiga badawang. Mang Misnan siap-siap pikeun ngabela atih sabab boga rasa tanggung jawab ka atih. Buset teh sia, naha ting koneng mang layana nu kitu patut mah. Mang Misnan bari singkil. Hayo lawanan ku mang ti heula, di mana teu kuat keun ku kuring nu ngalawanan. Tembal atih bari nyurungkeun Mang Misnan. Teu hayang gelut yang nu juga monyet kami mah. Ayo mundur. Begal nitah mundur ka Mang Misnan. Nah make jeung nitah mundur sagala cing sok kuring lawanan heula ku si laing. Lamun dewek geus eleh kakara tah dunungan dewek pe ku si laing lawanan. Mang Misnan tetep wani sanajan begal ngagigila oge nying sieunan bari jeung popolotot. Bener si laing wani ka dewek monyet begal nyentak. Nah da wani atuh dewek ge buta. Tembal Mang Misnan bari pipilueun nyentak. Kadewek nyebut buta. Sakieu kasepna deuleu. Tuh da dunungan maneh ge bogoheun kadewek mah. Begal teh kawas nu ngahaja sangkan atih ngambak da mani sirikna teu ngalelewean teh. Kurang ajar. Tong dibawa nyarita mang pek geura lawan kadinya. Sugan setannya atih ngambak ti pebarakat nafsuna. Moal seubeuh sapiaranan jelema sagede leutik jeung jiga monyet. Begal nying sieunan bari masangkeun bedogna nyamperkeun ka Mang Misnan. Ke si laing kadewek nyebut jiga monyet kajeun teuing deuleu. Tibatan si laing mah juga buta. Buta mah eueuh dina siohna. Sedengkeun dewek aya deuleu kunu kasep kunu gelis ku cacah ku pangkat dewek mah dikukut deuleu sabab aya dina siohna. Ari si laing mah buta eueuh sioh buta deuleu. Apa lu bilang sioh-sioh? Apa lu sioh? Begal kageteun ngadenge ngaran sioh. Sioh teh bisi si laing teh nyaho nu gagembungna gede segede hawu samodel gagembung si laing.
kehel tuda nepi katanya ho di sioh acan Mang Misnan melotot. Wah, ayo si laing tong loba omong, urang perebut umur jeung dewek, sok hayang nyaho nah kuat ngalawanan dewek jago alas galunggung. Heula dewek rek nanya ari si laing lalaki atawa awewe. Mang Misnan nyetop heula ka begal. Nyatu lalaki, nah si laing makan nanyakeun sagala rupa. Lamun bener lalaki sok tuna bedog, tong make bedog, urang diadu peureuf lah jeung dewek mah. Geura mun kitu bener-bener lalaki. Lah, sok atuh cek begal bari ngasupkeun bedogna kana sarangkana. Tak kitu mah bener lalaki, cing sok bela-bela di dewek ku si laing. Tah tampanan kituna teh begal heat nonjok ka Mang Misnan, gilak ku Mang Misnan digilakeun. Bru begal rubuh disusut kana akar. Cenah. Kurang asem si laing teh ka dewek ngunghak, begal hudang deui bari nyamperkeun ka Mang Misnan. Sanes ngunghak juragan buta, nah tinggelut mah taya basa ngunghak. Sok juragan buta geura nenggel deui ka dewek. Pantes si laing mah juga buta nate, lain buta lolong tapi buta terong. Mang Misnan tambah mah panas ka begal. Tah tampanan, ayo urang silih pecak tanaga, begal nyurowok nyamperkeun ka Mang Misnan, gelut papukot kawas budak. Itu ieu taya nu dek eleh. Tampanan monyet, begal gebot nenggel punduk Mang Misnan. Tampanan buta, Mang Misnan malas kana irungna atuh begalna nyengir. Kurang asem. Tah tampanan deui bari begal teh ngagetik ka Mang Misnan kana puhut ceuli koloyong. Mang Misnan ngoloyong peluk nangkuban harita keneh kapaehan. Gitikan begal teh leuwih peureus jeung panas karasana. Teu sapira tenagana, teu sapira hayo karidununganana. Begalnya kakak asa menang. Raja setan alas bandawasa teh. Hayo anjeun urang ngadu kapelitan jeung kuring. Sanajan kuring sifatna awewe, tapi kuring mau benang dihina kitu wae ku anjeun. Hayo maju. Atih nafsuna ngagidir. Wani anjeun ka kuring atawa henteu, begal molotot ka atih. Naha make jeung teu wani? Hayo. Montong wani atuh geulis. Mending taluk kungkang rek ditika tembal begal bari seuri. Isuk atawa pageto kuring daek dikawin ku anjeun. Asal bejadkeun heula dadak kuring, tibatan daek dikawin ku anjeun. Leuwih hade paeh patunjang-tunjang. Kuring memang gemes kanu purah dolim. Model anjeun teh atih teuneng ludeng, teu endag bulu salambar. Ayo, urang diadu pelit. Hei awewe, hayo tong loba carita atih nangtang. Seak begal nonjok atih ngagilak peledug perep begal kana tangkal kainu sakitu gedena. Begal kekerepengan sarta nyamperkeun deui bari rek nubruk. Seak nubruk atih nyingcat. Bluk begal disusut kana akar konel deui hudang, tungtuna kaliwat pusing. Begal teh gabrug ngagabrug ka atih. Nafsu ngagugodog amarah teu kawadahan boga rasa hiji jago eleh ku bikang kirampog ka cida arahna. Sebruet ngarontok ka atih barang dilos ku atih manehna ngelok kerawak atih dijungjungkeun sarta rek sakaligus dialungkeun ka jungkrang. Aw! Atih ngoceak. Kadmina teu kanyahoan tigigireun aya nu ngagerwan sing horeng Kyai Mursid tokroh-tokroh kundang iteuk nyamperkeun bari gegerwan. Kadimina ulah nafsu teuing sok teundeun awewe teh. Kyai Mursid nyarek ngabalangkeun atih atuh Ahmad kadmina nu salin rupa jadi rampog teh eureun sok atih diecageun. Sedang atih tuluy nyerenteng deui bari pokna. Setan alas marakayangan. Horeng anjeun teh buta wereng. Hayo kami geura angkat deui ku anjeun mun bisa. Atih taki-taki. Ahmad kadmina olohok ret ka atih ret deui ka Kyai Mursid sedang atih tetep neng terewelang. Nafsuna can pareum. Hayo kalah ngajedog di dieu mah kajen modar.
Tah hayo hudangkeun deui gandek kuring. Atih nunjuk ka Mang Misnan nu keur ngagoler teu ingat-ingat lantaran tadi ku Ahmad Kadbina dipeupuh puhu ceulina kapaehan teu empes-empes. Ke liren heula geulis, ieu eyang rek merebong bolongan. Kiai Mursid gancang nyamperkeun bari ngalelemu ka Atih. Eyang, abdi teu suka batur abdi disiksa dugi ka ngalenggarek kitu. Atih nuduhkeun ka nu keur ngagoler ka Kiai Mursid. Oh, keun wae ku eyang diubaran, tong hariwang geulis. Kadmina anak mama, tah ieu teh hiji istri nu seja bela pati kanu jadi carogena. Nyatana ieu pisan nu kasebat istri turunan ti kandang wesi teh. Jadi istri ieu oge kaserepan keneh. Keur mah pamegetna turunan kandang wesi. Oh, jadi ieu teh garwana ama Kadmina mani olohok, sedang Atih oge kacida kageteunana barang ngadenge kasauran ti Kiai Mursid kitu teh. Hatur punten wae enden, margi engkang teh sanes sejang ngoreksa kasalira enden. Margi aya utusan ti ama, nya ieu pisan pun bapa teh. Rehna enden kedah dipapag di tengah perjalanan, kalayan dipecah ku engkang. Kawantun sareng katangina sanana. Ahmad Kadmina nyaritana bari rada sasampoyongan. Keke adi salira teh putra ieu eyang. Rada oge Atih teh setengah teu percaya lantaran moal nya putra eyang nu sakieu jiga kiaina ari putrana beleg kawas begal. Oh, kasep Kadmina geralaanan papakean hidup. Kumis jeung godeg palsu geralaan, saur Kiai Mursid. Mangga, temal Kadmina bari teu talangke porosot dilaan kumis jeung godeg sarta janggot palsuna. Kitu deui ikatna dilaan harita breh katingali aslina nyaeta Ahmad Kadmina. Ae, geurentes hate Atih bari olohok neuteup beungeut Ahmad Kadmina, manehna nguji dina jero hatena. Geuning kasep mana horeng teh. Teu sangka sugan teh teu kieu rupana, ari geus dilaanan kumis jeung godeg palsu nama. Ahmad Kadmina imut bari neuteup ka Atih. Nada. Nah, Atih teh bet aya serned sagala hatena, atuh da lain goreng-goreng lalaki Ahmad Kadmina teh. Ngenalkeun den, engkang Kadmina. Solongkrong Ahmad Kadmina ngasongkeun leungeunna ka Atih. Atih, tembal Atih bari nampanan dampal leungeun Kadmina, teup diadu tetep. Kiai Mursid mesem bari neuteup kaduaan. Eyang, sumangga abdi ngenalkeun Atih ti lembur Panagreg. Atih sanggeusna jeung Ahmad Kadmina kakara nyolongkrong ka Kiai Mursid. Ditampi geulis ku eyang, jeung deui ke ku eyang urang jiad. Hayang nyaho ieu nu kapiuhan teh. Kiai Mursid buru-buru nyamperkeun Mang Misnan nu nyuuh dina akar caringin. Hei, Kisila, tanghi. Kiai Mursid ngaguguyah beri kepoh ditiupan liang ceulina. Kisila, tanghi, gerak hudang Kisila. Kiai sakali deui niupan. Wah, dikadek sia. Mendingan sakilat Mang Misnan hudang beri pasang serta bedog dicabut tina cangkengna. Tong lulung, tong nyangka aya rampog, sing sadar. Saha ieu? Kiai Mursid pok nyarios bari neutup nu keur pasang. Wah, kurang asem satolombong. Ayo maju si laing begal. Bongan sia geus wani-wani nenggol poho ceuli dewek. Mang Misnan mani beureum panonna. Fuah, sing eling anjeun teh. Ku kiai ditiup beungeutna brai Mang Misnan panonna rada bener nempona teup neuteup ka Atih nu keur nyerengeh jeung ka hiji lalaki nu ngabedega gigireunana. Naha atuh ari gabrug teh Mang Misnan ngarontok ka Ahmad Kadmina bari ngagegero. Aden, di mana Aden teh? Geuning bet dikersakeun mulih deui. Nah saha kitu kuring teh Mang? Ahmad Kadmina nanya bari nyerengeh. Den dana
dendana na ting dalaras tuh da moal lapat deui ieu teh den eleh gening sanes Mang Misnan kapiring letik tuluy kulumas kalemes bari undur-unduran ger teh sarerea sadeuri boh Ahmad Kadmina Kiai Mursyid kitu deui atih nyeung serikeun Mang Misnan nu kasamaran. Ari atih mah pada seriga dicampur ku sedih curulung cipanona ingat kadana asa kasuat-suat ku Mang Misnan bieu. Sing awas heula atuh ulah janji gabrug wae Mang atih ngadelekan Mang Misnan sumuh nu mawi rumaos kasamaran Mang teh Sun da eta atuh pangadag sareng narupina mah hampir sarupi mung bentena teh dendana mah dina rambut galing ieu mah henteu dupi aden teh ti mana kitu rupina nu nulungan den sareng ka Emang da Emang nembe teh diteunggul ku rampog Sun teras den oge bade dipaksa pisan Sun aden kitu nu tos kersa nulungan teh. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.